Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Ari ngawangkong hidup di dunia sementara tapi jika salila. Nah, ejeu al mautu ya'ti baghtatan, kematian datang secara tiba-tiba kapanpun dan dimanapun kurang pernah apa. Ketika Azrail memanggil malakal maut menjemput kurang geus bisa nyumput al-afu pangapunten geus teu aya nu matak nyekat kana tugasna Azrail alaihissalam. Subhanallah, iraha maut datang teu ningali kana umur, teu ningali kana cageut, teu ningali kana kolot, teu ningali kana kumaha tugasna di mana beak pungkas nyawa geus lapur kang mata urusan maut tong sok dituding-tuding kana manuk sidik uncuy eueuh di dituna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul asmaul husna. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzus syafa'atil uzma. Wassalatu wassalamu ala khairil huda Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillahi kitaban muajjala. Al-ayat, wallahu ma'a rasuluhu a'lam bihaqiqatil murad. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-mautu babun wa kullun nas dakhiluh. Al-hadis. Ayyuhal hadiruna ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muratibul awqat, pengatur waktu, pembawa acara nulangkung tipayun ku pribados kalintang sangat dihormat Hadratul Mukarramin wal Muhtaramin, segenap para muallim, para kiai, para ajengan, jajaran para asatidz wal asatidah, khusus teristimewa keluarga besar daripada Pondok Pesantren Miftahul Huda, bil khusus pangarsa umi kalih abah sekeluarga, tekantun hilap para alumni, para alma mater sadayana maupun para santriawan santriawatina, para simpatisan, para muhibina anu sami kalintang sangat kupribados dipihurmat. Bil khusus alhamdulillah pangarsa pun guru kersana api kata nabi kersana Kiai Haji Ang Fauji Tinyalempet, alhamdulillah nampak hadir anu sami ku pribados kalintang sangat dipihurmat. Oge kedua kori umumna hadirin wal hadirat dikawin murang kali sebuah nom anu sami ku pribados kalintang sangat dipihurmat. Dipayun urang sami-sami tasyahkur bi kalimatil hamdalah. Salawat beserta salam senantiasa terlimpah curah kepada alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalikantan ka para kulawargana, ka para sahabatna, ka para pengikut mantenna, utamina ka urang sadaya selaku umatna, dengan besar harapan la roja'a illallah, mudah-mudahan ya kumpulan iringan urang sadayana
senantiasa aina papayung ridho magfirah kali rahmatna Allah Ta'ala di yaumul qiyamah urang dikempelkeun deui kalayanan fi syafaat baginda Rasul anu mulia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Dinangtos sidi kahormatan kanggo al-fakir napi pangulem kanggo ngisi daripada acara haul al-maghfur lah anu kagenep kali acara halal bihalal. Namun dinangtos fakta yang berbicara sadaya nu hadir mayoritas ahli ilmu, para kiai, para ajengan, para ustadzah. Nya ieu mah hitung-hitung ngadongeng hareupeun wa heboh we lah. Hitung-hitung dagang bodrek di apotek anu intina mah simkuring ge hoyong aya ta'alluq ka al-maghfurlah, hoyong diangkat salah sawios nu janten muridna. Mudah-mudahan perjuangan daripada alumni sing timbul kabarokahan kanggo aranjeun sadayana dibarokahkeun dina urusan sagara hal anu matak maslahat manfaat di dunia wal akhirah. Kadang-kadang asumsina lahir dari pesantren ketika mukim di lemur teh sok boga anggapan dina urusan ilmu hungkul kan. Padahal kabarokahan tinu jadi guru teh dina hiji perkara anu bisa jadi manfaat itu adalah barokah guru. Jelema teu boga santri boro-boro boga santri ngaji ge teu pati timu ngan hebat dina duniana eta teh barokah keneh tinu jadi guru teh. Lamun eta kaayaan duniana dipake urusan agama ngan tari kopet bari jeung medit mah dipertanyakeun heula barokah atawa henteu kitu. Jelema jadi pajabat barokah di guruna amanah cicing dina jabatanna. Jelema sekalipun dipakirkeun jeung dimiskinkeun ku Allah nikmat hirup dina miskinna, nikmat hirup dina fakirna, lober doa barokah tinu jadi guruna. Jadi teu identik dina ilmu hungkul ngan alhamdulillah jebolan Miftahul Huda kumplit sadayana aya kan. Mau balik seueur kawawan balagadona kumaha urang sohorna kan. Abi mah onangan paling jauh ka Tangerang, Kang Wawan mereka aras alhamdulillah malune garupa-rupa aya anu jadi ketua MUI alhamdulillah abi ge MUI molor unggal isukan aya anu kana antu aya anu kana jampe rupa-rupa alhamdulillah ngantong di komersil geuting jampe mah bisi geuleun pangeran maka jeung budaya apel jin segala rupa da jin teh ngahulang cek jin teh rahayu ngabon apel teu pernah. Hadirin sadayana mudah-mudahan sing kapangin kabarokahanana anu parantos di bumina sing manfaat kehidupanana tah ayeuna momentum mata rantai ka urang sadayana. Itulah kehebatan seorang ulama, tong boro ngaran santri, tong boro ngaran alumni, jelema boga titik cinta teu pernah masantren tapi aya mata rantai bisa kajain kamanfaatanna. Subhanallah. Ku aya cinta na oge ka ulama eceuk, aya cinta na ke ka kiai akang, eta teh geus jadi mata rantai. Naon sababna? Sabab kacatut tina al ulama warasatul anbiya, ketika cinta ka para ulama kurang tembus cinta na ka Kangjeng Nabi, cinta na ka para rasul, maka bil barokah daripada ieu haulan mudah-mudahan kurang sadayana sing aya dina kasinugrahan, turunan kurang sing aya dina kasoleh jeung solehat kitu nya. Alhamdulillah keun hari dongeng itu jeung ieu mah di kobong mah polemik. Matak abdi ge kana jeung tarian tara amak-amakan di lemur da hukum karma. Gitu baheula mah di kobong wing sok mau kudut ajengan dan aing mah ku santri di pauk jeung asbak-asbak nagara teh kan. Tara geul da hukum karma. Ngan baheula mah lamun ajengan keur ngadawang bari udut teh nepikeun ka kepor santri teh isin ku ajengan teh. Ayeuna mah aing keur udut we nyantai. Ledug ngopi, trojo ke santri, bari ngaliwat. Wah, santai kawan, edan cek aing teh. Ada teu aneh ayeuna mah karena itu. Dan di lemur mah kieu ge lumayan komandan tahlil si den kita. Dandan make jubah gaya rek tahlilan teu pirang ada orderna di kapal baginya aing mah teu leuwih kitu teh. Da santri teh bari nolong na janela. Kang, mana euy? Cek aing gaya euyan udah kayak gitu.
ngan dibalikeun deui mungkin ada sesuatu hal ketika abdi di pondok aya hiji perkara anu matak degae kanu janten guru nu teu alus kanu janten dewan matak tadi guru urang mah kersa ubi masyaallah rabbuna karim namparkeun hampura ngajemput urang kana ridho mantena hese ngan dekeun aya masalah kuapau mah da aya bahasa milna gitu anu guru anu urang teh geuning ngan anehna teh nu urang lain nu guru teh edan teh. Masyaallah jamaah rahimakumullah, aya mata rantai ka para alim ulama, aya mata rantai ka para kiai kumoda cinta ka ulama bisa nyolehkeun kahirupan manusia. Subhanallah. Dede etanan pangapunten Abu Ya Mukhtar Tobroni di Bekasi, kang punten-punten anjeunna janten kiai gede di Indonesia, ramah namah ala kudar takang tukang dagang daun sereh. Ngan cinta ka ulama. Bahkan punten sanes ngarendahkeun sanes ngahinakeun justru ibroh nu luar biasa saur palih manakib cek katerangan cek sapalih khobar sapalihna mama daripada Cilember kenapa menjadi salah satu ulama hebat di Indonesia bahkan mungkin Asia tidak menutup kemungkinan dunia ramana ala qadar tukang dagang daun kang ngan ramana gaduh modal cinta ka ulama eta upami nuju dagang daun teh kang sok iring pangaosan teh ramana teh pan beda jeung urang saya beda tipis ari eta mah keur dagang ngilu ngaji ari urang mah keur ngaji ngilu dagang sakitu beda pangapunten beres dagang dongkap ka kiai kang ajengan katampi ilmuna ku abdi sing tiasa kamanfaatkeun turunan abdi doakeun sing soleh jeung soleha pangapunten doakeun turunan abdi kang ajengan abdi teh kaleresan kasab sok dagang daun pilih ajengan pergi daun mangga ieu daun seueur keneh ceuk ajengan teh diam naon daun teu butuh nya bisi we cenah aya santri nu bodogong rek dipais ku aja men tah ieu cenah daunna mah loba keneh punten ramana di bawah standar sederhana cuman boga modal cinta ka ulama cinta ka ahli ilmu akhirna putrana menjadi sumber daripada tabahur dina kailmuan itulah barokah mata rantai ti ulama kantenan urang alumni kantenan urang muhibin kantenan urang diruruk jeung diroro ku sabun guru anu masyaallah matak datang ka guru haul ulah aya bahasa mudah-mudahan cek sapalih guru maka mudah-mudahan guru urang sadayana sing aya dina rahmat jeung ridho Allah ulah aya mudah-mudahan sakleukeun ka guru mah yakin aya dina rahmat jeung ridho Allah sabab lamun aya mudah-mudahan mah aya suudon keneh ka guru jika teu pati saleh guru urang teh kitu nya matak yakinkeun we guru mah urang jemput ku doa da urang teh lain rek ngadoakeun urang ngajemput doa kudu hadirin sadayana kitu nya masyaallah rabbuna karim disesuai dengan logona ketaatan kepada guru itu adalah mata rantai jeung lawang paton luar biasa aya dongeng baheula kan gimana geus nyaho mah loba caritanya ke digarewe loba tanglah gitu. Baheula kan aya santri jeung guru ari beneran ajenganna teh sok ngebon samangka kan kitu nya sok ngebon samangka sok aya ajengan anu leungeun geuning di lemur teh ngebon cengeng ngebon cabe ngebon naon teh lamun eueuh berak minta ka tetangga ngan hanyangkeun lain mental waduk domana hungkul di peta jeung doma-domana teh kan ieu santri pangapunten hiji waktu digeroan ku ajengan meureun ari diaturkeun teu pati gede era rek melalui perjalanan daganganna kita usaha cenajam dagang teh anu kersa ajengan masyaallah sabaraha hargana nu alir 2.500 nu ageng 5.000 ceuk nu rek meuli teh kumaha lamun nu leutik ku akang dibayar 5.000 nu gede 7.500 teu biasa kitu cenah Kang Punten wantun galeuh teu wantun teu kengeng geuleuh maka kersa nu alir 2.500 nu gede 7.000 punten Kang ieu geus nolol pibatieun santri teu wani ngaruang harga pakat teu toat kan jadi kiai pan urang mah wapak 1.500 ge jadi 12.000 dijual ka dulu hade sadaya pangapunten mangga ieu mah kersa 2.500 nu alir anu ageng 5.000 mangga moal dibikeun nu gede 7.000 nu leutik gocek moal akhirna padugeng-dugeng akhirna jadi harga dikeran kabeh dijual jadi duit santri bunga rek laporan ka kiai kiridi gue balik kan ngan hapunten takdir Allah berbicara eta santri maut di tengah perjalanan ngan lain santri Miftahul Huda lamun santri Miftahul Huda mah gawat Kang Bahar maut balik di dieu maut pe santri teh geus maut di pulasara sakumaha biasa cek sapalihna angsur ayeuna malak anu ngadamba pertanyaan ditaros ku malaikat marbuka ngajawab eta santri nu gede 5.000 nu leutik 2.500
ngahulung takkan malaikat itu nyawa matematika marrobuka nu leutik 2.500 nu gede goceng marrobuka rek moal nu leutik 2,5 nu gede goceng akhirnya malaikat bingung laporan ke Allah ya Allah aya mait anyar di Cibining rada beda ditanya marrobuka teh jawaban anggar we nu leutik 2,5 nu ageung goceng tidak Allah kamu kudu ditanya eta manusia anterkeun kana payung rahmat kami naon sabab ya Allah sabab rahmat kami geus tiba jeung kabeuli ku sabab boga ladang si eta taat kana parentah menjadi guru nah masya Allah kan jadi ku ladang taat ku ladang ngawaro kana janten guru tah urang teh urang wujudkeun teh di antawisna urang ngawaro ka guru we lain ngawaro ka pada alumni kan eta mah adalah wasilahna ketika masuk ranah pesantren tidak ada senior dan junior kabeh ge santri Miftahul Huda nu tos ageung nu masih kene kumaha sadayana santri Miftahul Huda nyameureun sesepuhan di antawisna ku wadedi alhamdulillah syukurin da CS jeung wadedi ya lamun teu boga batu ali sok menta ka wadehanana gitu kan teu boga pipa minta mantap ditanya dia centewa mana pipa terus pihak 10 ku eta mah aing kapok cenah eta cenah kabeh teu pipa lagi udun we atuh cenah kitu tapi encan kana nya ka eta Masyaallah jamaah rahimakumullah mata rantai teu para alim ulama euceul sing kagolongkeun aya mata rantai kana ka al-maghfurah sehingga jadi ladang putra-putra urang soleh jeung soleha da urang teh bakari doakan di rumah ku anak mah urang teh jadi nanaon anak boga penghormatan dan penghargaan jadi kiai nu leuwih jadi pejabat nu hebat jadi saudagar anu kaya insyaallah ngan pertanyaan anak ketika urang parantos ngadeukeun pom wakang adang kaum maka nyarita sejajar sareng al-maghfurah teuing haji dan namun maut aya moal nyolatkeun acara guru mah alhamdulillah masyaallah jadi ecenya batak sok baratah teh di dunia teh batak sok aneh deh kalau mun aya jelema ngawang sing ingat di dunia itu hanya hidup sementara tapi jika rek salila nah sia mah kan baranghakan teu eureun balanya teu eureun teh ari ngawangkong hidup di dunia sementara tapi jika salila nah ejeu al mautu ya'ti baghtatan kematian datang secara tiba-tiba kapanpun dan dimanapun kurang teu pernah hafal ketika Azrail memanggil malakal maut menjemput urang geus teu bisa nyumput al-afu pangapunten geus teu aya nu matak nyekat kana tugasna Azrail alaihissalam subhanallah iraha maut datang teu ningali kana umur teu ningali kana cageut teu ningali kana kolot teu ningali kana kumaha tugasna di mana beak pungkas nyawa geus lapor kang mata urusan maut tong sok dituding-tuding kana manuk sedih kuncuing eueuh di dituna ieu masih dikuncui ngelak tanggal puteuy da ragam kabeh geus manuk sarimi diwae naon hubunganna manuk sarimi jeung sok nyempelekeun urang kana tahlil dengan teh ngabring mana euy biasa UL nyebutna teh UL naon UL usaha leutik cenah kan ceuk uing teh leutik di mana bayangkeun urang datang ka tahlilan kan barang ge didinya hiji geus disuguhan cauna bukisna kue tek-tek bengek nepikeun ka aya kue samimun kue sabtu geuningan aya kue nu pangjauhna kudu online kue Sumatera kamakan barang datang teh geus dibere caneun ari ukurannya taroskeun ka Kang Tarya put mayali cokot nu ka tepi eta teh nyageun ieu mah jauh 10 meter di hareup da nginggi geus goblok puter ka mana jauh deui buah setok yang hajat isugan nu ka tepi we ulah pikeun ka ngadapangnya nu teh kahnya keuli udud dina gelas tah suruh dina gelas udud teh kabeh brek eta teh kode kan lamun urang rek nyokot ududna beak ada we gelasna teh loba dedengan 3 kali tahlil ge tilolosin di imah lumayan sing leukeun ti ayeuna mah kan caneut dibere tahlilan sholawat 11 kulhu 11 tasbih tahmid jeung sabangsana anak balik di bahanan dan nyebutna teh UL keneh masih goblok mah usaha gede teh teu UL nyebutna teh jomet sarua kamana euy jomet naon keyo samet cenah dan dibandingkeun jeung nasi padang mah kumplit eta padang mah 10.000 teh jeung cung-curungan euceul tingali tahlilan buncis aya kumeli aya bihun gitu kan 02 dagingnya molotot badak 2 balik di beuteung jomet keneh di wae tadi encan we ajengan mah kadang aya ampal beda eta mah sabab beda gawena da kudu urang mah sarua jeung kudu Kang Tarya kan
kulhu urang moal sarua jeung kulhu keresana Kang ajengan Wawan moal sarua, kulhu urang moal sarua jeung kulhu ajengan Sofyan moal sarua Kang. Ajengan mah bisa kulhu nepikeun ka di Arab ge timun Kang. Nepi ka di Arab ge matak pan 12 teh ampi dina kulhu teh ajengan mah ari urang mah pan teh 12 pan teh 2 we pan teh WC jeung pan kamar Kang. Ajengan mah kulhu na ge berbobot mata ketika ujrona leuwih tong sok sirik keur alus mah milikna. Nya ari keur ngoplos mah nya ngoplos aja kan sarua. Haji ieu ge loba lieur sabenerna mah. Aya nu mau takjiah kaberangan Kang. Barang kaberangan teh keur bagi ampau we. Tuh eta teh tong boroning wajib sunat ge henteu ngalamun teu omongeun teh kan. Keur bagi amplop pas katingali aya urang. Aduh punten. Manawi cenah da ieu mah setelan amplop ecek-ecek pan goblok sedekah aya ecek-ecek teh kan. Mata kali sedekah mah tong sok dikitu-kitu irhamu mau takupi sedekah teh ratakeun we komo geus ursi dituliskeun hek diursikeun neraka ka ajengan beban teh mata sedekah mah sedekah we tong ibrik-ibrik nya di sadayana cek urang teh Kang lain karena duit aing datang ka dieu teh tahiyah we mohon punten we da aya ka mah regreg teh tenang we cenah da aya khusus ka mah oh silakan ngaliwat si goblok mah tungtung nama nu eta teu dibikeun nu nyusulkeun eueuh nyeplos we mata urusan rezeki mah ceuk teu diberi-beri hese mata kurang nyokot bahasa Sunda we gini jodoh pati bagja cilaka jeung rezekina Allah nu kagunganana teu bisa diukur ku dohir mata hirup manusia mah bingung pa aku bungah pasangka-sangka saha nu teu ngeunah ka kiai Haji Wawan mah datang mulut mah panen cek Haji Wawan na iraha aing ngabidi ngeunah jigana jadi ajengan ngeplos mah lain deui bungah pasangka-sangka bingung pa aku eceuk punten eceuk mawa bingung di imah sagede gelung tatangga mah sagede gunung aslina eceuk ngadongeng ka tatangga keur hese duwe ka salaki teh gawena aya nama caran panjang dimana manggilan pangabutuh teu eureun-eureun anak nu gede jeung nu pangleutikna ya Allah meuni ku hese ngala duit bingung tah we teh ditemalan ku tatangga nu kadua leuheung jeung masalah ki gawe kene pan salaki weuing balan betong mah juga oreolang gawena teh mataku juga oreolang sakali macok lagi nyabareun ka aing lumayan bingung lagi leuwih teh bingung aja kaki mau datang leuheung jeung masalah ki usaha kene pan salaki weuing mah cicing we cineung di imah lamun uing teu sareat nasababiah na ingin ngaramet sorangan ngaladang duit sorangan jigana budak moal mangih jajan leuheung keneh maneh masalah ki aya bukeut jeung gawena ceuk nu katilu teh ceuk nu kaopat kadongeng deui leuheung maneh masalah ki tar barang gawe oge da malam Jumaah bisa dipake pan salaki uing mah datang malam Jumaah teh teu uget-uget aja teu bingung nanti leuwih tuh komo nu teu boga salaki pasti aing teu sadayana bingung nanti leuwih ti urang matak santai we hirup makan tong sok riweuh rezeki mah dipastikeun ku Allah ngan kapastianana wallahu a'lam. Contoh ieu aya jelema dagang di luar Kang menurut kacamata dohir ye nu didagangkeun sarua indit dagang sarua balik dagang sarua tapi hasil beda nu dagang Ki Jaek dibakar jeung Ki Umar dagang di luar nu didagangkeun sarua baslu indit dagang sarua jam 5 ba'da subuh balik dagang sarua jam 5 ba'da asar kenclik we nu tiluan dagang ngabring Ki Jaek dibakar Ki Umar ningan jam 5 leuwih saparapat nu tiluan ngadongeng di parapatan tukang baslu unggul ye degeng kopi baslu ngariung Ki Jaek dibakar Ki Umar ngadarongeng ceuk Mang Jaek duh heuy dagang ayeuna mah uing anu ukur kabagan duit 10.000 cek Mang Jaek ditembak ku bakar leuheung Jaek maneh mah jadi duit sanajan 10.000 oge uing mah pan meang basru bea ngan hanyakal dianyuk kabeh geus beda dongengna ceuk Ki Umar Jaek leuheung maneh mah 10.000 jadi duit bakar sanajan dianyuk bakal aya nu mayar uing mah tadi ngaliwat kawahangan paranye ti kosewan gubrak labu palit jeung tanggunganana boro-boro jadi duit kalaka boga hutang kadulungan punten ceuk kacamata dohir nu di
didagangkeun sarua baslu, ini dagang sarua jam 5, balik dagang sarua jam 5, kunaon hasil beda. Eta tadi atawis hadirin sadayana, maka kurang mah tos we jalankeun syariat sababiyah, hakikat keputusan Allah, ikhlas tarima eta nu matak jadi ngeunah mah. Maka abdi sering ngadogikeun ece, lamun ece hayang nyaho beunghar, ece jeung akang kudu loba ririungan jeung jelema nu teu boga. Ieu teh ngariung teh jeung nu teu baroga, nu dahar jeung bangeng we teu reureun kan. Paling naik make kalapah diurang geuninganan ieu. Lain rek ngahina tatangga, urang boga syukur. Alhamdulillah urang mah boga keneh asin jambu jeung pedah di imah. Aya leuwih na dunya teh di tatangga. Syukur ka ditu lain ngaledek kitu kan. Daharna teh anu kitu, anu ulina teh make antingna teh tina kawat kabel heuji. Lain nu make anting emas 24 karat muih kana beuheum. Itu mah balik teh meunging nu kitu mah. Gaul teh jeung nu teu barokah we. Mun urang hayang nyaho cager, loba ulin ka jelema anu geuring ngalomok disebutna. Urang mah di imah penyakit sederhana, datang ke rumah sakit mah oh komplit geuninnya makan. Da eta salah ngaran rumah sakitnya beuki geuring mah tong gadinya teh. So kalau mun rumah cager mah aya arep-arepan meureunna. Alhamdulillah urang mah karek boga penyakit sederhana, penyakit naon kekeongan. Kekeongan eta teh pang aneh-anehna penyakit teh kan kekeongan. Nah Kang Haji maka yang disebut aneh rek teu aneh kumaha ongkohnya mau bau tapi di aramungan wae goblok teh. Cokel geus nyaho bau di amungan wae eta teh kawas ngomongkeun tatangga. Ongkohnya hodoraka dadar we ngadongengkeun deui tadi kan. Bahkan geus geul mah ieu malen ngomongkeun hampuranya. Geus buku ngomongkeun kan. Ngomong geus make demi Allah teh kageuleuh teh. Demi Allah yang paling ngomongkeun dia. Geus buku eta Allah dibawa kana ngagadikeun ngomongkeun batur kan nya. Penyakit aya di urang mah alhamdulillah cageut kitu. Ya Allah ngan aya nu kedah nu paling pantes mah urang meh teu boga rasa hirup aya di alam dunia bakal salilana nyaeta lobakeun itbabul jinajah ngalongok ngalayan anu gering ieu permasalahan maka da kadang-kadang urang mah mayit dianterkeun di hareup hate teh teu nepi sugan aya bahasa kieu ya Allah ayeuna tatangga abdi payunan abdi dina keranda dina pasaran isuk pake tomah bawa abdi nu ngeusian pangapunten jarang nepi ka dinya hate teh kan ngadongeng teh luak lieur we ka madun geus kan bija encan eta we hate ngadongeng teh kan sugan begitu ditingali jelema asup kana leng makbarok ayeuna tatangga urang asup kana liang kubur isuk pake tomah bawa urang asup kana liang kubur dijejel ditunya ditalkinan jeung sabangsana wa isuk pake tomah urang nu talkinan pernah ge hate nepi keun kadinya dijejelkan sahebat-hebatna manusia di alam dunia geus maot mah hanapeun dampal suku jelema tukang gali kubur moal aya nu beda teuh komo nu beunghar medit wah lila teu di hidup teh nu ukuran anak tanah sadolak teh jadi 2,5 teh jeung di hidupna ge lila modal goblok sedeh keur hirup mah balaga melaksakeun di tetangga sia goblok lawan aing wani mah ayeuna da geus modal rek lawan kumaha kabeh hanapeun dampal suku keranda menjadi pasaranana matak pangapunten Syekh Nawawi mere ibrah ka urang keranda teh sok ngadongengan euceut teu uningan urang teu apal undur ilaya bi'aqli annal muhayyali nakli ana sarirul manaya kam sara misli bimisli Masya Allah falikirku akal anjen kami anu dicawiskan pikeun mindahkeun aranjeun ka tempat pikeun keungeun maot teh lain pindah ka kafe kan maot teh lain pindah ka warung nasi padang maot teh pika keungeun asup kana aleng kubur dianterkeun ku pasaran alias keranda matak paingan keranda pasaran mah adalah kendaraan terhebat naon sababna sanajan eueuh STNK-an sanajan eueuh BPKB-an eueuh dongengna ieu pasaran gagal nganterkeun penumpang nepi we bae mata kurang dieu bisa rek ulin ka kota sieun ku razia tong make mio tong make Yamaha ngarental pasaran ka DKM kan aman DKM pasaran dipake moal
Wah, dua poin nah kata sih Pak Masara. Pasir hayam aya polisi dadahan polisi kan. Dadah. Paling cek polisi urang Cipinang geus edan hanya. Masya Allah Rabbuna Karim kematian datang wallahu alam al mautu ya'ti baghtatan kematian datang secara tiba-tiba maka tuh urusan nanajim manuk sirit kuncurit mata kalau lama sampai kaseureun aya Korea di sana tengah beuting mata teu curi baradakan keur ngariung budak keur sarare Korea di sana pan di situ tah salakina teh gogo majikanana akang udah masa gadeung aya naon Korea liwat nang hubungan molor jeung Korea lain urusan molor jeung Korea ieu ari kitu Korea datang majuri 20 terus singlar eta budak bisi kasih bajuri teu bisa alik wae ku indungna teh cik ngan lar juring data aneh budak keur molor ti berarti ditanggung-tanggungkeun kana mangkilang budak teh 12 kan daparat kana pantau WC hesa teh kan lar juring lar juring nu terakhir meledak nu kana kloset pingsan 3 poe satengah teh tekung si lila Korea balik deui tim perbodan tim lampu merah kan jigana Korea teu make helm da kerajiah di teh kan balik deui di siku disalakina akan udah dua kali ya aya naon deui aya rek molor Korea na balik deui naon urusanana molor jeung Korea makanya hari gitu Korea datang kedua kali majurina bagi gede terus singlar budak bisi kasih bacuri teu bisa alik wae da ku indungna tapi hampura lain caokah, lain vulgar, lain jorok, lain jorak kalakuan kolot baheula ting di mana mimitina teh kan ninglar juring kadua kali nama aja maka jadi sok budak podok kana jero androk teh aslina kolot baheula mah tah Allah usapkeun kana beungeut budak ninglar juring sedot bayangkeun mang budak 12 dipapae kabeh nepi ka lameno beungeut tadi ka mana di samping gini sedot kelap ninglar juring pan opat tadi itu mah olina rada garing tadi kan maka jadi sok diorek heula set ninglar jurig sedot terakhir modok diusahakeun kana beungeut salakina aslina ngasin salakina kan asawau amona bau naon kan bau royko cenah gitu urusan bae urusan jeung sering uji urusan jeung sering pangapunten ngan pentah we ka Allah ibu dalawang maut kan ukur dua hiji husnul khatimah dua suul khatimah lamun urang dia ditanya kabeh pasti jawab ngaragem hayang panto husnul khatimah ngan tanya kedua kalina urang teh di husnul khatimah heun di suul khatimah heun matakan hampura kan urang teh sok loba ka pangeran syukur ngan eusi syukurna rada molemah alhamdulillah urang sadayana masih gede pamarihan yuswa ku Allah bari jeung sehatna itu masih dipertanyakeun sehat ente dipake berjamaah teu sehat ente dipake ngaji teu sehat ente dipake sosial henteu sehat ente dipake ka pangeran apakah henteu itu yang menjadi pertanyaan anak kan mata di kabrok aneh ku Allah teh lamun ujar-ujar ngadadak gering eta teh jang ladang balik ka Allah ya Allah dah abdi teh upami dipasihan sehat mah bade berjamaah ari kamari keur cager ka mana wae saya teh ya Allah da upami dipasihan damang mah abdi teh bade ngiring mingonan ari kamari keur cager ka mana wae itulah manusia ketika geus dicepret teh eta teh ladang jang urang balik ka Allah mata urang ahli hate mah tara memponis kana keputusan Allah memeh innalillah aya alhamdulillah eta ahli hate jelema usaha lancar 10 tahun bangkrut sakali teu innalillah ka ahli hate alhamdulillah ya Allah abdi dibangkrutkeun dina taun ayeuna margi kamari 10 tahun abdi lancar pangapunten keur sukses abdi ibadah mulaces zakat kaliwat sedekah teu kokoh ayeuna digeuingkeun ku kabangkrutan sangkan abdi uih deui ka Gusti itu ahli hate lain usaha bangkrut kawas kamari kaki cacat jeung tomat-tomat goblok itu jadi duit rek jadi duit kumaha pan dicacat beunang lain dijual dua dosa teu karasa hiji teu narimakeun takdir Allah nomor kadua ngamubadirkeun harta banda coba matakan punten urang dina sabina aya bahasa khairihi wa syarihi minallah teh da ceuk kacamata agama kan takdir eueuh nu awon ka urang ngan kacamata zahir urang keeusian ku nafsu kadang-kadang teu akur jeung kahayang eta jadi masalah dan takdir Allah masalah sadayana akan
dibere gering aja dibere teu damang jeung dohir mah teu sae uihkeun kana patogan ti Allah da sae naon margina dimodalan ku sabar jeung ikhlas jadi ladang amal nu luar biasa aja dibere gering sabar jeung ikhlas hiji dihampura dosa nu gering teh kadua diangkat harkat martabat nu gering teh nu katiluna jelema gering mah teu olo kejo da jarang da angkat canakan haji pan ka rumah sakit aya BPJS kaopatna aja ladang amal jang katanga iya dul mari teh tina padamelan sunnah rasul tuh mata teh nu gering teh kan mari ditanyakeun humpul lomo datangan keun aya barang bubuk mah tong jadi dongeng lah karunya milaraan gering mawa apel hejo santo kudu ngadaguan mawa apel beureum santo kudu ngadaguan nu hampang mah nu gering mah bere duitna lomo ku eceuk lomo ku akak kan ieu teh naon nu karasa teh panyakit teh nya eta eungap oh eungap sajabana ti eungap teh naon nu karasa bisul beunyor ngabri ditungtung tuur nepi ka tungtung bujur asa bunjunur tenang akan mah karek oge dibere eungap tatangga uing mah kamari perek ngareham akan mah bisul beunyer tatangga uing mah bisul kohol kamari dasa kali ngabaledug teh sada jeung bedug-bedugna tenang we bakal cager deui support sina cager lain digubrakeun ngalongok nu geuring naon nu karasa oh jeung naon bisul dalapan tuh kade hati-hati ya tatangga urang ge kamari teu bira bisul kieu da dua poe teh geus sae beak nyawana teh eta mah ngandak cager heula nyang kangga urang ge beres semangat sina cager bahkan jeung sapali katerangan mah duakeun dina ridho solihin mah geuning kitu nya lamun urang ngalongok nu geuring teh cabak dadana teh kan cabak dadana lamun teu bisa la syifauka baca atuh shalawat teu bisa baca Fatihah teu bisa baca basmalah sagala teu bisa ngahuleng ini lah nu geuring non hese heuh jeung sia teh goreng patu kok kitu nu geuring teh tajam pensen eta teh lamun nu geuring na lalaki nu ngalongok na ge lalaki teu meunang nu geuring corong lah ari nu ngalongok haji wawan da ceuk katerangan ku dicabak dadana atuh barang ampikan lawang pantog geus buburi longane mah tanda auzubillahi minasyaitonir rajim oke kana dadana geus dicabak teh dipuncak di si goblok mah muka mah atuh aya ge geunah teh mah daek teh mah ieu teh lamun nu geuring na lalaki nu ngalongok lalaki lamun nu geuring awe nu ngalongok awe geuring haji deh dilongok urang di awe atuh coba cawakan dada heuh sok ngaruhi bismillahirrahmanirrahim kedawa dada aing dicabak turun ka handap paling ngarampuan beunang turun ka handap cek aing teh deh atuh beuki handap mah cager kabeh ka ditu kan nya tah iya teh sarena iya dul marid pangapunten pada melan Kangjeng Rasul anu begitu sampurna tah urang mah ari sunah Rasul teh sok dipilihan nu pedona we hungkul namasna sunah Rasul iya dul marid teh ge sunah Rasul tah sok dipilihan urang gojlang kan ngan pedak kiwariman lamun pada melan Rasul dipege kurang kadang jadi hinaan geus dahar ngalamutan curug dan disebut teh udik teh kan disebut teh kampungan ngahinakeun kana pada melan Kangjeng Rasul anu mulia subhanallah nah di kaum mah dan geus sunah Rasul dibaheul tong borong di ngramona dikenyotan teh jeung daun-daunna dikenyotan keur jadi kaum mata geus leuwih tina sunah Rasul nagihnya da tiada hal yang terindah selain daripada pondok pesantren aduh cegau gigi kodogena karunia lumpat begitu hari kemen bola teh awas makan makin ganos lupa